Ieu teks monolog anu nyaritakeun kahirupan urang Indonesia. Bujang. Hah? Kumaha? Hideung. Pangbageurna di sakola. Hah? Sebut we atuh ngaranna saha? Nya teu nyaho atuh antakana nya ngaranna oge. Halo? Dipareuman. Naon atuh meuni rariweuh. Sok bayangkeun, masyarakat Indonesia teh lain 1 juta 2 juta hungkul. Murid sekolah teh lain 200-300. Tiap tahunna gonta-ganti. Mang juta-juta sora di ditu teh. Da moal bisa atuh dihafalkeun kabeh mah. Kring. Halo? Assalamualaikum. Bere nyaho we atuh ngaran dinya saha? Nyaho teu kaayaan urang kumaha ayeuna? Hah? Sombong. Nyaho teu hartina sombong teh? Sombong teh jelema anu teu boga rasa empati, teu paduli, poho ka jelema anu deukeut jeung manehna. Eta ngaranna sombong. Nya urang mah lain poho, tapi da geus poho rek nepi hayam nyusuan oge moal bisa kuring nebak saha di dinya. Halo? Astagfirullah. Sombong, poho, saha anu mohokeun teh? Terus naon atuh anu bisa disombongkeun ti daging anu leuleus ieu teh? Kabeungharan, tahta, jabatan, duit. Emang maneh pikir eta teh bakalan kekal? Kabeh bisa nitahan. Ayeuna wae pemerintah bisa dititah. Tapi moal bisa nitah awak sorangan. Jabatan moal bisa nundukeun maneh sorangan. Eueuh komunikasi jeung sang pangeran anu bisa dilakukeun salain ceurik. Menta hampura, menta ampun. Eueuh anu bisa dilakukeun. Kuring bojang. Jelema biasa, masyarakat anu teu boga pangaruh gede jang nagara. Padahal Indonesia teh negara demokrasi. Anu sora rakyatna teh cenah ngaruh. Tapi kadang aya nu teu ngaruh. Aya nu ngaruh. Pan jadi bingungnya jelema nu pas-pasan anu teu boga gunung. Komo we jabatan mah. Aya wae sih jelema anu siga kuring teh anu katindas wae pagaweanna teh. Logikana kieu we. Anu salah teh batur da lain jelema kuring. Tapi naha anu beunang imbasna teh jelema kuring. Padahal jelema kuring teh korban. Sok araneh teu. Zaman ayeuna mah sagala rupa teh bisa dihontal amun boga pulus mah. Contona ieu nya. Di jalan ieu nya. Prit. Kasisi Pak. Punten. Bapak salahnya jadi ditilang ku abdi. Pak, abdi buru-buru. Aya kanggo rokok sakadik mah. Nuhun Pak, sok lajengkeun we Pak, cing salamet. Hiji tah. Aya deui Bu, sok
kumaha kajadian teh? Naha tiasa jadi kitu. Jujurnya bu, gemeh ku abdi tiasa dibantosan. Nya mudah-mudahan mawe tiasa ringan sangsina. Tapi nya syukur-syukur lamun teu meunang sanksi. Jadi pak, abi teh keheul kasih Arul teh. Nya jadi we ku abi teh diduruk imahna. Poho abi teh. Ai korekna teh aya identitas abian. Jadi we kapanggih. Oh, muhun atuh bu. Urang ngowalan we nya bu jaksana meh ibu lolos. Muhun atuh pak. Siap, hatur nuhun. Contoh lainnya. Pak, abi di kantor polisi pak. Abi ditangkap, pedah ulin peuting, nongkrong jeung baturan abi. Bapak ka dieu nya gancang, meh abi bisa lolos. Teu lila, bapana datang. Mana budak kuring? Urang ye pemimpin masyarakat, hayang dituntut kantor ieu. Teu lila budakna lolos. Kuring lain pahlawan. Tapi kuring hamba pangeran anu terus berjuang.